Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing. Kumaha kabarna sadayana? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Barudak dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda lebet kana pengajaran 2 tentang kesenian. Materi anu bade dibahas dina dinten ayeuna nyaeta aya sandiwara, ngabandungan cerita pondok, sarta maca puisi. Materi anu kahiji nyaeta sandiwara. Sandiwara teh asal kecap tina sandi anu hartina rusiah atau rahasia. Jeung wara anu hartina pangajaran. Jadi sandiwara teh ngandung harti rusiah pangajaran atawa pangajaran nu ditepikeun ku jalan rusiah. Lamun dina bahasa Indonesia nyaeta jadi sandiwara itu mengandung arti rahasia pelajaran atau pelajaran yang disampaikan secara rahasia. Sarta udaganana nyoko kana carita nu ngandung atikan kanualajona. Jadi tujuannya bertumpu pada cerita yang mengandung pendidikan kepada penontonnya. Nah, bagian-bagian dina sandiwara aya nu disebut palaku atau nu maen atau nu ngalakon, babak, jeung adegan. Saterusna pek titenan tuluy petakeun contoh sandiwara di handap ieu. Ngungsi. Tingkesan carita atau sinopsis. Harita mangsa zaman pangbarontakan sakabeh rahayat unggal sore kudu ngungsi pikeun nyalametkeun diri tina serangan DI. Nu mangsa harita seranganana ngababi buta, sakur jelema nu kapanggih dipateni, imah-imah didudukan, harta banda nu kapanggih dirampit. Babak kahiji, para lulugu desa harita geus pepeta ka para hansip supaya marentahkeun karahayatna nyingkahan bahaya tina serangan DI. Pangungsian dipuseurekeun di sisi desa supaya babari ngariksa sarta ngomando lamun aya bahaya. Kapala desa, kumaha para anggota geus siap kabeh? Hansip, siap. Anggota hansip ngajawab bebarengan. Kapala desa, peleton hiji, siap. Kapala desa, peleton 2, siap. Kapala desa, peleton 3, peleton 3, siap. Kapala desa, peleton hiji ngariksa para pangungsi di belah kaler. Peleton 2 ngariksa para pangungsi di belah wetan. Peleton 3 ngariksa para pangungsi di belah kidul. Laksanakeun. Lulugu peleton, siap. Ngajawab bebarengan tuluy balik kanan saterusna lempang baris muru tujuanna masing-masing. Peleton hiji muru ka kaler, peleton 2 muru ka wetan, peleton 3 muru ka kidul. Babak 2. Hansip buru gerang ngungsi, geus burit sieun kaburu musuh datang. Rahayat, di mana? Hansip, di tempat nu biasa, kade ulah aya nu tinggaleun. Rahayat, mangga. Rahayat nu aya di eta tempat ngajawab serempak maranehna tuluy taratan-tatan pikeun ngungsi bari mawa barang saperluna. Hansip, para pemuda kabeh milu jeung kuring ngajaga kampung bisi aya musuh nu datang. Para pemuda, saya ga, bari ngajawab sarempak sumangetna ngagendur pikeun ngalawan musuh. Saterusna rahayat muru tempat ngungsi ka tempat anu geus ditangtukeun. Sedengkeun para pamuda sayaga mantuan patugas keamanan pikeun ngahadang musuh. Saterusna nyaeta pancen. Nu kahiji, naon nu dicaritakeun dina sandiwara ieu? Jawabanna nyaeta ngungsi. Nomor 2, saha bae nu ngalakon dina sandiwara? Nyaeta kapala desa, hansip, peleton hiji, peleton 2, peleton 3, rahayat, para pemuda. Katilu aya sabaraha babak dina sandiwara ieu? Nyaeta aya 2 babak. 4, babak kahiji aya sabaraha adegan? Aya hiji adegan. Kalima, naon sababna kudu ngungsi? Pikeun nyalametkeun diri tina serangan DI. Materi anu kadua nyaeta ngabandungan carita pondok. Nu judulna Acuk Boneka. Basa sasi siam abdi diajak ku mamah ka Cihideung etang-etang ngabuburit saurna. Di Cihideung mamah lebet ka sababaraha toko.
diunggah toko nu aya bonekaan. Heug diacukan bonekana teh. Ku abdi sok disingkat-singkatkeun acukna, teu aya nu kalangkung. Kaluar ti toko nu hiji, mamah lebet deui ka toko Kota Baru. Di dinya oge abdi nyingsat-nyingsatkeun acuk boneka. Ari bade nyingsatkeun deui, nembe oge dicepeng acukna. Eta boneka teh usik, ari tinggal raraina Gusti isina. Horeng jalmi eta mah nuju balanja. Abdi teu wawatos harita mah teras wae ngajak wangsul ka mamah. Dirorompok terus ku abdi diwartoskeun ka mamah. Atuh sadaya garumujeng. Ti harita abdi tara pangangguran deui nyingsat-nyingsatkeun deui acuk boneka. Saterasna nyaeta pancen. Kahiji, nyingsat-nyingsatkeun baju boneka di toko teh hade atawa goreng? Jawabanna goreng. Kadua, naon nu disingkatkeun ku abdi di toko Kota Baru? Nyaeta acuk boneka. Nu katilu, saparantos kanyahoan yen eta teh jelema kunaon sababna abdi ngajak wangsul ka mamahna? Kusabab isin. Kaopat, ti iraha abdi tara nyingsat-nyingsatkeun deui acuk boneka teh. Tisaprak salah sangki boneka horeng jalmi. Kalima, sakumaha saparantosna kajadian eta dicaritakeun ka ibu? Garumujeng. Kagenep pek sebutkeun saha bae nu ngalakoneun carita. Nyaeta abdi sareng mamah. Materi katilu nyaeta maca puisi. Pajuang nyaluuh. Harita hijrah ti Jogja, sakongpi balik naratas jalan. Ngaliwat gunung tengah Jawa, ditapel wates Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Pajuang nyaluuh nataneuh, inget kadayeuh tempat baheula maneh. Dumeh ayeuna geus teu pati lilih. Di dieu perang jeung badi, antara tugas nagara jeung pribadi. Nu kudu hormat ka Purwadaksi, lemah cai tempatna ngajadi. Puisi Pajuang Nyaluuh kaasup puisi bebas. Hartina bebas tina rupa-rupa aturan, kayaning jumlah engang, pada lisan jeung pada. Jadi puisi Pajuang Nyaluuh itu termasuk puisi bebas. Artinya bebas dari macam-macam aturan seperti jumlah sulkata, baris, dan bait. Nah, unggah puisi mibanda tema atawa amanat nu rek ditepikeun kanu macana. Dina puisi Pajuang Nyaluuh mibanda amanat yen sakum jelema pasti inget kalemah cai tempat dilahirkeunana. Artina setiap manusia pasti ingat kepada tanah air tempat dilahirkannya. Pancena kanggo dinten ayeuna nyaeta nyieun video hideuk nuju maca puisi kuring hayang sare. Teksna aya dina buku paket halaman 34. Oke, videonya dikirim Kamisnya. Kitu wae, hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.